Apa kabar Ibu? Apakah bahagia malam hari ini ya? Karena apa? Dasarnya kita memperingati kelahiran Nabi. Nabi bukan hanya sekedar diperingati, tapi kita tauladani. Kenapa ibunda? Jangankan bawang, jangankan cabai, keriduanmu akan selalu kurai, wahai ibunda. Naik kuda omana. Datang Sirika. Roma, aku mohon padamu Roma. Roma, aku mohon padamu supaya engkau bisa mengobatinya Roma. Cek Roma. Rika. Wow. Nomor kaopat tereh tunggesan Rasul teh wal khoto naon wal khoto teh kapatanana dihapunten samemeh Rasul midamel kalepa Rasul mah geus dihampura dosana surga geus pararubuh tobat mah teu eureun-eureun ari urang surga can pararubuh dosa can puguh dihampura ari ibadah talangke tobat hararese eta urang termasuk si ieu nu ngomongna kayaknya ada mau ngomongkeun batur uing Bo, najan aya istighfar 3 kali, lai 8 jengkal. Hikmah tina maulid teh sing jadi ahli tobat. Insya Allah. Bade istighfar nu manawae mangga anu ponok cenah. Da abi mah alim hoyong turut ka Rasul mangga. Astagfirullah. Geuning teu make hal adim, abi mah tara. Da ieu mah osok. Ngagungkeun Rasul ongkoh, ngagungkeun ulama nu nyieuna ongkoh. Make hal adim astagfirullahaladzim teh menang ulama, menang pahala sunah Rasul, menang pahala ngagungkeun para ulama. Teu kieu astagfirullah teu urang mah make astagfirullahaladzim. Ibu urang mah dosa sakiceup-kiceupna ge. Osok kacaroge minta hapunten sabaraha dinten sakali. Sataun sarua jeung pamajikan aing. Oh ya lu silih tangkep goblok bapak ya bapak ayo sugan teh ingat kana dosa eta kat pojos paniti goblok da pamajikan ana loba bros bo sing jadi ahli to terakhir cicing melalui sakumaha sarana jengan terakhir Rasul dimuliakeun ku Gusti Allah nyaeta warido terkenal keridoan Rasul terkenal keridoan anak tahun sababna memeh maot henteu manggil budakna putrana Siti Fatimah teu manggil bojona tapi manggil teh ummati umat komo ka awewe banyakeun Rasul mah An-Nisa sugan aing disebut arijal lalaki mah digebutkeun dina umat matak naon di akhir zaman nu loba fitnah teh awewe sok tingali na Instagram na pacebook awewe garulis na Facebook ari papangis siga gegetuk aduh pandina TikTok teh taktok naon teh kikieuan dana taktok kudu nama keur salaki kikieuan teh beureum ieu teh siga leupeut rek teu pinorakeun kumaha geuning ajengan nempok da aing jelema kade ka ustad ulah nyangka malaikat weh jelema aya nu lari pagi isuk-isuk duh reupeun masjid teh lari pagi mending nyepres siga leupeut neng bade ka mana subuh kene bade lari pagi cenah supados jantung abi sehat heuh jantung sia sehat jantung aing deg-degan nempo sia aing ge jelema kade ka jeung nyebut malaikat pangga boga budak ge normal
make kopea, make sarung, lain sok suci, lain sok soleh, rem. Kok mau angkot ke pareup-pareup. Kadena aya iya. Aya kopea jadi era, kok mau nyusuan. Wah. Ora keneh bener aya umur 23 meni umyang teh. Di deuleu doraka. Teu di deuleu da lepar. Mun ningal gemol we eta orok. Waduh. Aing hadena aya kopea Kang cekit. Eureun ku kopea mareng. Pakem Kang ku kopea mah cekit. Eta orok sugan nawaran ka urang. Pak Ustad ngaleut. Ade kajengan teh. Lamangap malaikat kudu sampurna wae. Aya kasalahan saeutik mah da jelema tuh. Kitu. Saplok duh. Stipe. Pagawe supermarket kieuan. Cik aing pan sia teh make anrok sakit yang ditempo batur. Nah, di parong ku budak SMA kieuan. Ari aing nempokeun ka dieu kumaha? Ka dieu kumaha? Aing kieuan. Idinya aing pipitna kudu naik angkot wae. Ayeuna mana motor aing teh mana ge cing teu mobil. Riweuh angkot. Payun-payun atuh jeung nu gemol mah riweuh. Entakna abi mah da terangeun mu baligna teresepeun susu. Jadi susu mah raosna tabuh satu ka ditu. Cicing budak mah. Uy handai ibu nyerina maot teh aya 100 sabaraha dibikeun ka umat hiji mun Rasul hawak 88 ka umat ku Rasul hiji tak kitu patak mun aya pejabat abi sok nyinira bari heureuy teh raskin kanggo pakungu nupulan kanggo rakyat insyaallah bangkrut. Bu nu nyerina ku Rasul nu ringanna ku makhluk ku umat hiji ge dibagikeun bari armungan. Ibu, hoyong ka surga? Hoyong maot. Tuh, ari ka surga hayang ari maotmu rek ka mana asupna tuh ari aca. Nyerina maot tuh hiji ge armungan. Lamun diibaratkeun surga dulu ulama, nyerina maot teh ibarat sosorodotan dina seuseut pedang ti masrik nepi ka magrib. Eta teh nu hiji nu dibagikeun teh. Si teu percaya mawa himis ayeuna balik. Kana bujurkeun. Ingatnya lamun maot hoyong husnul khotimah kudu gaduh kabiasaan anu sah. Ibu hoyong maot keur ngaos Quran. Hanca Quran lain story WA wae. Ieu mah nu dihanca layang-layang putus sinetron. Ayeuna si Lesti jeung si Bilar. Aing kan masantren di Cianjur ngalaman. Tetelanganan mie ayam bapak nanti disugan moal pibeung haren si Lesti ku aing dicuekeun baheula. Ayeuna dibikeun ka si Bilar kalah dicekekan cek aing. Mah ka dieu kajengan penek, moal teh dimulai cek aing teh sia. Oh baheula. Ibu nyengir ai ka idolaana mah. Dan di Indonesia mah seluruh kasus teh katutup ku kasus anyar. Kasus si Rambo. Pan boga alo si Sambo minta hampura ka aing. Eta ge kumaha deui katutup di ku kasus anyar. Nya kamari main bola terakhir marawa. Oh eta aya geuning memehna teh pesulap hideung pesulap merah jeung Gus Samsudin. Rame eta teh narongton. Masya Allah tabarakallah. Santri-santriku pakai baju gaib, senengan pakai baju gaib. Aing siga Samsudin. Oh, tenang. Nya aya Gus Samsudin kieu nya. Celah. Pokona mah rame lah di Indonesia. Bo. Dikadeng deh atuh aing di dieu mah pidato ge. Wah, da puas da di dieu lagi atuh da. Terus jaba pangbageurna panitia di daerah di sok ajengan teh mere tempat istirahat. Aing kita sangka aing hawak itu susu loba-loba teuing aing. Bingung milih puding, milih naon. Liar aing. Di mana hakaneun aing ieu. Ajaran hiji-hiji kaburu aya ajengan. Tak begituna dibungkus wae lah. Hampura
sanes nyuhunkeun tapi nyuhunkeun diusahakeun. Ibu sadayana nyerina maot nu 100 teh kaumatkeun hiji bari armungeun nu 88 ku Rasul. Matak nyerina maot teh Rasul mah 88 kali lipat alabatan urang. Pepejeul. Lan Rasul sabab ridona teu karasaeun we ku Allah dihadiahan nyerina maot teh. Matak ulah sieun maot. Repeh di bawah maot. Pang bager-bagerna santri cek guru abdi jang nulis. Non sabab abdi mah tara sirik kanu maot tara. Tara aing aya sahanapeun maot sugan aing teh ari batur tos kana sidgeun nya sahanapeun ari abdi iraha. Nu kadua aing tara ngagorengan jelema tara. Jahat minyak jeung teu ngeunah we. Boho. Mun maot hoyong husnul khotimah tinggal isi roh Rasul. Kunaon aya sunat memeh ka WC we maca doa bisi maot di WC cek Rasul teh. Di WC teh tempat najis. Kenca heula bismillahi a'udzubika minal khubusi. Maot teh di WC marugi-rugi teuing tetep husnul. Nah kitu. Entak bawa kebiasaan alus ka pasar maca doa heula. Rek kana mobil maca doa heula. Rek dahar we maca doa. Di ditu di Banjar aya jeger sarieuna batur. Sugan mau teh ditengeulan teh keur dahar baso kegelok. Matakna ngadua geuna naon oge bisi maot. Tah Rasulna mere titik aman teh dina doa supaya boga kebiasaan alus pun guru ama ajengan Haji Sodi nu aya di ini hiang wafatna nuju sujud. Naon sababna? Da salat sunat dilanggengkeun. Jadi lo mun hayang maot keur salat sing loba. Mun hayang maot keur marhaba we. Urang mah nu bari keur shalawat we. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Salaki baeud sallallahu alaihi wasallam. Kitu we. Budak lewe sallallahu. Sugana maot teh keur sallallahu. Sokus nu matak ya tukang ngaji mah maotna ge memeh ngaji keur ngaji balik ngaji. Sanunya urang teh. Aja tos bubar jeung nyawa-nyawa. Alhamdulillah mawat make keur alus. Keur dina raudhatun min riyadil jannah. Dina naon? Dina patamanan surga. Kau mau disuguhan mah surga bisa. Mun ngajina disuguhan. Ibu. Bu, jadi Rasul teh mulia sabaraha? 5 eta bawaeun balik sabaraha 5 naon hiji namina 2 jasana 3 anugerah 4 lepatna 5 ridona namina jasadna anugerah lepatna ridona namina jasadna anugerah lepatna ridona bismillahirrahmanirrahim kemuliaan Rasul ayat 5 namina jasadna anugerah lepatna ridona anak-anak kunaon guru PAUD guru tadi gini kelas alif eta sok kitu ngarah babari nerak da geus kolot masuk politik ka budak mun teu dikitukeun moal nerak nu penting 5 we namina jasadna anugerah lepatna ridona geus namina jasadna anugerah lepatna ridona geus ngaji nu penting teh 5 kitu nah anu disebut lepat Rasul mah lepat geus dihampura surga geus pararuguh tobat tunggal poe beda jeung urang arti geus geus ka harti mah pang balik da sagedeung deui jam 12 nyaho Allah leuwih ti jam 12 ceuk usah ge da ari leuwih ti jam 12 mah aing lembur atuh Allahu Akbar pikak ye aing ngaji pangeunahna ngaji di dieu mik na tuh ngeunah
Jelema di teu boga rarasaan cek aing baralik teh. Mun baralik pan aing ngatohan. Ngonang abis sarua aja ngonang genep balik ibu kantos ngonang Jainuddin MJ teh memang geus. Pernah teh? Onang sok moal datang. Mau ceulik aing di onang di dieu da kuncina yang siga Jainuddin mah memang geus. Cing heula Jainuddin bisa jadi sora-soang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulid Nabi bukan hanya sekadar seremonial, tapi Maulid Nabi membawa kita kepada sebuah perubahan transendental. Betul? Betul. Siapapun orangnya, apapun profesinya, idolanya adalah Rasul. Betul? Betul. Aduh. Resep ka Jainuddin teh tileutik modal we pidato aing mah. Saudara, kenapa saya nyeri beuteung? Brot ngisi mencret saudara. Wah, saya tak aing mencret gede pidato teh datang we bapak. Juri. Repeh sia pidato di WC. Tapi mah pinter mah teu je, ngan ngabalikeun ke pun bapak. Cek mun abi juri anakna bapak naon bapak. Kudu ditajo. Cek pun biang teh, encep pamaserkeun bawang sareng cabe, encep. Keur ngogo mana cepot teh. Ku aing dijawab ku Jainuddin, ada apa ibunda? Jangankan bawang, jangankan cabe, keribuanmu akan seluruh kurai wahai ibunda. Balik ke warung, ini bawangnya, ini cabenya, dan ini angsulnya. Aduh. Tutup ku aing ku Jainuddin, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Cek pun biang teh naon. Anggeus teh Jainuddin, ayeuna Agim. Sudan can sare Agim long onang ka dieu. Cek aing muludan ayeuna sagala datang geurang. Ai kardusna mah anger we hiji. Ceuleuh. Wes poho kana capek nu urang tanyakan maaren poho wae Agim lawang onang. Apa kabar ibu? Apakah bahagia malam hari ini ya? Karena apa? Dasarnya kita memperingati kelahiran Nabi. Nabi bukan hanya sekedar diperingati, tapi kita tauladani, betul tidak? Yang jelas, jadikan Maulid Nabi ini sebagai peringatan, bukan hanya sekedar perayaan. Betul tidak? Halo? Kenapa timpal bawang begini? Cek si Ece menyaya Agim banget na bulan nak gitu. Karena ini mah kawe, ini mah niru Ece. Abdi mah sok ingat pun ngadua sok nyindiran Abi banget. Wahai Allah yang maha menatap dan maha menyaksikan, ampuni sekelam apapun masa lalu kami ya Rabb. Ampuni jikalau pernah maling lauk di nu ajengan. Keur masantren maling lauk kapanggiheun Gusti gara-gara Agim. Bu aya deui Oma Irama. Oma Irama. Cici heula. Oke, sholawat terakhir sekedar sholawat tos ieu. Urang sholawatan. Ya Oma heula. Filmna Satria Bergitar. Naik kuda Oma. Datang si Rika. Roma, aku mohon padamu Roma. Roma, aku mohon padamu supaya engkau bisa mengobatinya Roma. Cek Oma. Rika. Roma, aku mohon agar kau mengobatinya. Cek Oma. Insya Allah. Jadi Oma mau mun ngagitar kieu wae.
ka ayeuna ge teu robah geus kolot. Cek aing teh naon eta oma kikieu. Oh neangan hulu gitar nu potong. Cicing deui mah hiburan geus ngajina mah geus. 5 dia geus. Masa di foto aing kada keur calanga digeun status. Ustad lapatnya ada candahar. Ibu, oma eta oma Gusti. Oma teh hayang jadi presiden ngan moal jadi da geus sekolah. Oma yang jadi presiden sigana lamun oma jadi presiden aya nu demo ge pa polisi sigana eta dipegat ku lagu. Wah, ada ruruban kaboy deket istana oma keluar. Pertengkaran stop, perdebatan stop. Nu demo beda stop. Mun oma Irama jadi presiden, sigana nu bakal jadi menteri agamana Mansur S. Naon sababna eta Mansur S pun ngalagu make tajwid. Kupingkeun tajwid ge apik dina lagu ge. Rembulan tunggunah duar. Lamun oma Irama jadi presiden, sigana nu bakal jadi menteri pembangunan adalah Iwan Fals. Pementeri, ada bangunan yang sudah tidak layak. Oh ya bongkar. Itu aja. Oma aya nu maot. Pak Presiden, ada menteri yang wafat. Cek oma gali lobang. Nya kana lobangkeun cek sakana bedugeun atuh mah. Tak kitu eta oma. Paur lagu Indonesia Raya ge jadi robah. Biasa Indonesia tanah airku, kok oma jadi robah. Indonesia Raya merdeka merdeka. Paur nu upacara kikieuan kabeh. Geus nepi ka oma we. Geus ulah sora uje mah geus. Geus aing. Geus aing. Si muda urang dia resep kana dangdutnya. Resep lamun api resep. Tah, abi baheula sok jadi MC qasidah modern dak euy. Kan kaditu sok aya penyelewengan dangdut. Mun teu kapanggih ku guru geus jadi MC kayeuna. Tetapun guru keur dinu kawinan. Eta cenah nu mimpin MC qasidah modern saha cenah. Ciga santri urang, rek ditempo heueuh. Nyokot daging kalau kan nyokot lajah. Karunya eta. Ya matak nusok di dalapur. Kade lajah ulah diasupkeun kana balasrang penipuan. Urang dionan kata raju geura 2 gelempeng sugan teh daging. Lajah kan 2 nana. Eta cek panitia teh ustad cenah tuangna meuni saali. Meuni teh diseepkeun dagingna nah teh lebok atuh ku sia cek aing teh aja. Ya kadenya nusok di nu hajat, di nu muludan, di nu rajaban, kade lajak mah teuing dihijikeun. Margi serupa tapi tak sama. Pahang kana sulut aja. Ieu teh ngalingan kitu kan rek ngarawinkeun. Kerja nya ka catering itu diasupkeun lajak. Lah bohong ka aing. Aing sedih rek nyokot era ada 2 gelempong. Ya MC ya. MC qasidah ya. MC qasidah modern. Alus mana jeung nu sok ka dieu. Kamu baheula gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama qasidah modern kita nada hadir pada kesempatan malam hari ini. Di dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, awal jumpa kita semoga berbuah bahagia menjadi pelipur lara di kala duka. Marilah kita sambut artis kita, LP Sukaki untuk Anda. Matak mun dinu kawinan, dak mun lain hadroh aing masuk balik. Undang dut sok balik, lain fanatik lain kehe. Sok tara kuat suku aing. Panari joget ustad dia mah kieu unggul. Teh teh joget paling parah di ustad Bang Bahora teh kieu urang. Di dia mah balageur. Paur suku, kumamun pindah kana bujur aing. Kumamun kana sirah geus parah matak balik. Cenah geuning uih ti payun. Ieu cenah teu kiat sampean. Jadi teu kasinggungeun masyarakat teh. Cenah aing deukeut ajengan geus dimimitian blakuk. Jadi cenah syukurna duat pindah. Tak kieu eta.
Ieu teh ajengan mah sakieu teh parah kan Ustaz. Ieu teh urang. Power dekat dieu mah. Geus lah pon sholawat. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Backing vokal. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholatullah salamullah ala rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bikul badriyah Allah. Sarayana salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Panjangkan ma'aren Gusti berkahan, Cibonewah Gusti berkahan, sadayana sarehakeun, sadayana Gusti jembarkeun. Sholatullah Gusti suburkeun, nu sok dagang Gusti lariskeun, nu buburu Gusti jembarkeun, sadayana barokahkeun. Sholatullah salamullah ala rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ulama layus wada panjangkeun, ilmuna Gusti manfaatkeun, penjabatna Gusti amanahkeun, perjuanganna Gusti barokahkeun. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilmu pakai musik. Es batu disimpen ngaluhur termos, mung cekap sakit tulu kasep pada permios, baju jubah celana cubray, hayu dada ampi goodbye, sopan sopian elpi sukaesi, cukup sekian. Di bawah edan segitunya ngece hapunten dirasaneskankeun kalepatan buah tomat, buah peuteuy, tamat, buah bangkuang, buah jamu, buah gedang ata. Mangga martis ngalira, mangga. Selamat berjumpa di Sesun TV yang sama di RCTI Oke dan di RCTP ngecrot satu untuk semua. Hatur nuhun kasadayana sing barokah uih video nyanak barokah, uih video nyanak ampunan ti Allah Subhanahu wa taala, uih video nyanak berkahna Rasul sallallahu alaihi wasallam. Urang doakeun nu hadroh nu jaromlo kene, moga-moga sing engal cepet gaduh jodoh. Teu acan nikah sing engal nikah, gaduh rezeki nu halal barokah. Ya robbal sakitu wae nu kapihatur kana lawaikum ajmain. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas jam 12 tepat waktu. Dadah.